hiji-hijina Badung datang ka imah nyatu we tumun ka imah teh mawa awewe atuh geura kawin hayang geura mang cucu berenang resep lapar nih bener. Datang hayam deui tah coba gebahkeun nyokot naon deui cenah Tengok euy coba tanya. Nafas sorangan disangka hayam. Lah jadi andahan dia. nya eta keur mah piring can lunas meunang ngageblug geus dibabet-babetkeun ruksak meureunanan dasar anak doraka sia nya. Oke, bang bakal buktikan. Ini mau maka balik sama tingkat mau awewe. Mat pisan nih itu. Non bos, datang ke susu nih. Gandeng lah. Poe naon sih yeuh? Sial sih aing poe ieu. Ya kunaon sih bos? Pusing aing euy. Aing kita kawin wae kok kolot. Sedangkeun kaayaan aing kos kieu. Balik cuma dahar, ngopi, dahar ngopi. Awewe mah kan daek kabubengetan kos aing. Ayo ngawalen bos. Urang buka kawauhan bos. Nak haji deh. Haji naon? Lo sok ngabohongan aing sia lah. Lah pokoknya mah bos pasti resep lah kalau eta. Oh, kriteria bos banget. Duh. Kos nyawa awen di perkara sepu aing kumaha sia. Ya. Awen di perkara sepu aing mah berhijab. Walaupun tapang aing beragajul kieu ge, aing mah hayang memperbaiki keturunan. Iya mah pokoknya mah kriteria bos banget. Namun apa mah gerak? Serius ya? Bodina melehoy tuh. Tadi bos kumaha sih tadi? Ongko hayang nanya ke nu berhijab. Tapi nanya ke nu melehoy. Oh. Aing berhijab mah nomor hiji emang lagi solehan nomor hiji. Tapi melehoy mah segi beuki atuh meureun anu kos kitu mah. Oh sih bos. Oke. Tah, geus lah ini mah kieu. Teangan imahna di mana? Ngaranna saha? Geus, kenapa tadi? Siap, asal ayo naon ya. Amit Biasa. Pulus. Duh, sirek jadi anak buah durhaka minta pulus ka aing. Geus, geura mah ka itu enak malah. Oh tuh bos. Tempura dah. Aduh. Jadi ya sih neng teh mana. Supir lah, sing cariin ku bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Ayang enak. Berasa dukun tadi tuh neng. Nyatu. Bahaya ngopi ya. Bolong tapi pompet deh. Mati deui. Bae kopina. Oh, tenan dia lu salah neng. Ya. Untung udah dia. Potong kumis ngeraken nya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua iya ya. Teknik nyalakeun teh. Udung. Luan. Lumayan, aya kan luar biasa ya. Waalaikumsalam. Dih, kok mirip aing sih? Bawa nggak sekolah aing kos kieu bebengetan. Wah, ieu budak asa mirip aing keur ngora ya. Wah, asa wau ieu bebengetan budak. Asa nu bareton malak aing ya di saung budak ya. Iya lain tadi anu malak aing teh. Awalnya anak haji anu baretok ku aing dipalak jeung bos.